Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamiarsa dina dangat ayana urang medar di Carapon tina majalah Campaka nomor 20 genap tahun 1860 genap. Judul anu baris kapidangkeun nyaeta Sumedang. Ieu anu nganggitna nyaeta pribadina BA. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Kacapangan nya Bandung heureun ku tangtung Sukapura ngadaun ngora Cianjur katalanjuran hese rek ngepeskeunana ngan Sumedang ngarang-rangan asa kudu dipikiran deui. Bandung heureun ku tangtung da nya pohara karasana mungguh kunu terang tibeh dituna mah ayeuna mah istuning heureun ku tangtung heureun rek nangtung gegek jejel heureun usik jadi tanda kamajuan. Tembong atra pribumi meped ka sisi semah garenah saruka betah di tengah paingan ceuk Mang Koko nu ngumbara suka betah da memang nya garenah nyar kipayah rea nu kaduyung ku dayeuh Bandung ngan kacapangan nu ayeuna mah katara henteu merenahna pajah Bandung kota kembang asa ningnang keneh dina umumna mah. Bandung heureun ku tangtung teu aneh atuh da geus kacatur tibeh dituna kacarita dina ugana. Sukapura ngadaun ngora siga-siga geus cunduk kana waktuna datang kana mangsana Sukapura nyaeta Tasikmalaya. Tembong ngadaun ngorana hejo lembok lebet bebeungeun rambai alaeunana kotana beuki lila beuki bersih najan tacan meunang kajuaraan ge. Tetelahana mah tapan geus miheulaan tasik kota resik najan masih butrak batrek ulah galunggung kapungkur tapi jadi dayeuh panyeundehan nagara pangaubahan. Cianjur katalanjuran nya kitu Cianjur katotoloyo ngantep maneh siga tetela kotana ge kitu keneh tepati katara aya onjoyna ti jaman beh ditu. Padahal kurang kumaha masyhurna Cianjur kiwarina jadi tempat lalar liwat anu pohara ramena. Tapi naon atuh anu baris bisa dipireueus dipiagul ku urang kota Cianjur ayeuna? Jol ayeuna Sumedang ngarang-rangan ceuk kacapangan. Ngarang-rangan kumahana? Ngarang-rangan naonana? Bisa jadi ngukur ka jaman beh ditu da geus runtag kakawasaan baheula dina mangsa Sumedang jadi dayeuhna tanah priangan patempatan Bupati Wadana Sunda. Ditinggal ku ayeuna mah siga geus henteu merenah disebut ngarang-rangan kotana ayeuna mah geus kakoncara jadi kota pangbersihna sa Indonesia. Jadi contoh pangdedegan ditiru kuno dijarauh karaharjaan rakyat umumna pira aku birek tetanena ge salawasna jadi contoh bae. Sumedang ayeuna geus beda deui jeung 100 tahun katukang geus komo ku urang dinyana. Sanajan kuno ukur ngaliwat ge Sumedang teh tembong geus aya kahayang geus hudang rek milu tandang. Dongeng kareueus urang Sumedang. Beh dituna Sumedang teh lain pelebah dinya kotana baheulana mah nurutkeun papayan carita dayeuhna teh di Kutamaya. Kiwarina Kutamaya geus teu aya geus mayakpak jadi sawah upruk aplak. Kuta-kutana geus teu aya urut-urutna ukur katara sigana mayana mayakpak palataranana da ayeuna ge sesana tembong neplakna katara ratana. Pernahna sakiduleun gunung kacapi sisi walungan Cisugan di wetaneun Sumedang ayeuna kira-kira aya kana 4 atanapi 5 kilometer anggangna. Dina mangsa Sumedang masih Kutamaya keneh nu nyepeng pucuk paparentahan teh kamasyhurkeunana jenengan Prabu Linggawastu putrana Prabu Linggahyang tedak Prabu Siliwangi. Agemanana moal salah ditangtu agama Hindu lain Buddha cara nu kacarita da Buddha mah kapan henteu kungsi nyebar di Pasundan. Agama Buddha mah rag-ragna teh di Jawa Tengah. Prabu Linggawastu teh kagungan putra istri hiji-hijina nu akhirna didahupkeun ka Syarif Maulana Maghribi putuna Sunan Gunung Jati atanapi Syekh Syarif Hidayatullah putra Pangeran Panjunan. Ari Prabu Linggawastu teh sanajan agamana lain Islam ge pohara dipisobatna ku Sunan Gunung Jati teh.
Dina sapupusna Prabu Linggawastu nya mantuna teh anu neraskeun nyepeng ka Prabon nu mangsa harita geus ngislamkeun gereha rawuh eusi padaleman. Rakyat Kutamaya atanapi Sumedang ti harita mimiti ngaragem agama Islam. Mulus banglus lemes teu aya neragna agama Islam sumerepna ka rakyat di Kutamaya taya basa paksa pirusa. Anutna estuning ku katarik budi asih ku tembong hadena tingkah polahna Syarif Maulana Maghribi manis budi kapangampi dareh deh ka piderekan. Merenah kana tetelahanana Syarif Maulana Maghribi teh disebut Pangeran Pemekaran ku urang Cirebon mah da tetela iasa mekarkeun agama Islam tea. Sanggeusna Kutamaya ngagem Islam nya cara Cirebon deui jadi kabawa milu kana Aub Payung Mataram nu mangsa harita diparentah ku Panembahan Senapati hingga laga Mangkurat Mangkubuana. Ti harita anjeunna kengeng jenengan pangersa Kusumadinata nu sanggeus wapat nama ditelahkeun Pangeran Santri. Gentosna nya putrana keneh ngagem jenengan Pangeran Kusumadinata deui nya ieu nu kamasyhurkeun anak jadi Pangeran Gesan Ulun teh. Pangeran Gesan Ulun kagungan gereha ka urang Kutamaya keneh tedak Pajajaran. Putrana Sunan Pada nu kacarita gede karamatna ahli nyepi diri ngisat salira sarta gentur tatapana jenenganana Nyimas Godong Waro. Nurutkeun adat-adat zaman harita nya Pangeran Gesan Ulun oge taya tahun nu kalarung sok angkat tugur ka Mataram bari nyandak barang seba pangruruba kanu jadi menak agung duka peda sok seringna ulun kumawula ka Mataram teh anjeunna teh nepi ka kagungan tetelahan Gesan Ulun. Jadi hirupna teh pikeun kumawula duka salah bener mah ngan sigana moal jauh ti kitu. Anjeunna kagungan kapetengan anu salawasna ngingiring ka mana-mana nyaeta Ki Sayang Hawu atanapi Mbah Jaya Perkosa Ki Nanggana Ki Wondang Hapa jeung Ki Terong Pewat. Ieu opat kapetengan teh dianggap jadi bebenteng purah nyangga rerempon dina parang aya mauk ngamung gajah meta nu baris mawa bahya ka salira Pangeran Gesan Ulun atawa ka nagara Kutamaya. Garagah pisan maranehanana teh ari Pangeran Gesan Ulun teh getol pisan nyusul ilmu nyungsi harti bag-bagan keagamaan ku kituna sering angkat ngabujengan ka kiai-kiai atawa wali bade tolabul ilmi. Dina hiji waktu samulihna ti Demak anjeunna ngahaja nyimpang di Cirebon nyumponan pangwendang saderek misana Bupati Cirebon nu jenengan Pangeran Girilaya. Ari Pangeran Girilaya teh kagungan gereha pangganjar kasatiaan atanapi katawakalan dina anggoni ngolah nagara ti Sunan Gunung Jati jenenganana Ratu Mas Harisbaya kawantu tedak karaton sahanteuna geulis manis ampuh lungguh geus nyampak ayana tur nyantri. Tapi danya kitu dasar panjang pilalakoneun Ratu Mas Harisbaya teh sagokna jeung Pangeran Gesan Ulung bat kapincut kabungbulangan duka kapelet duka ngahaja dipelet ku Pangeran Gesan Ulun teh ngan nu tetela estuning batu turun kesik naik pada nyampak boga rasa mika berat pada boga nyosok hayang rosa sanggeus aya janji pasidi kalawan demit gancang nama Ratu Harisbaya teh teu keur sapukah deui palai terus ngiring ka Kutamaya kalanyep bae diiwat. Para kapetengan pangpangna Ki Sayang Hawu ngabantu bari nyanggupan yang hareupan rerempon dina perlo. Kebat nu minggat turun gunung unggah gunung mipir-mipir pasir mapai-mapai jalan satapak sakapeung sok mapai-mapai sisi walungan kumarembing dina lamping. Balad-balad Pangeran Girilaya kungsi nyusul tepus ngudag-ngudag daratanana anu maringgat ngiwat garwa bupatina. Prok paamprok jeung nu ngahadang nyaeta kapetengan-kapetengan Kutamaya ger ribut campuh urang Cirebon kataburan kalabur deui teu kuat nyangga kagagahan Ki Sayang Hawu. Anu minggat ge terus bae laju ka Kutamaya kalawan salamet Ratu Harisbaya ngaraos gumbira manah sarta teras betah
Harita teh anjeuna dina waktu diiwatea keur ngandeg 2 bulan. Pangeran Girilaya oge henteu cicingeun kungsi miwarang nalungtik netelakeun di mana-mana na ayana Ratu Mas Harisbaya. Dina geus tetela ayana teras ngutus ngintun serat ka Pangeran Gesan Ulun anu maksudna mah tayalian kajaba ti ancaman baris ditempuh jurit lamun Ratu Harisbaya henteu disinamulang ka Cirebon deui. Satu kangen surat balad-baladna anu samakta terus nuturkeun ngajugjug ka Kutamaya sarta dihaja di sina paburencai. Suratna teh ku Gesan Ulun pondok bae di walerna yen henteu aya niat mulangkeun Ratu Harisbaya. Kadar eta rek ditempuh isuk sore wani. Geus tangtu pisan perkara ieu teh kalawan asak dibadamikeun jeung para kapetengan-kapetengan teh nya kungsi Kisayang Kawu nyamur niru-niru aki-aki tokroh-tokroh nyelandep ka barisan prajurit Cirebon pikeun ngukur kakuatan jeung gerakanana. Sing horeng urang Cirebon teh geus meunang tugas istimewa dina nyang hareupan Kisayang Hawu mah. Nya harita pisan Kisayang Hawu kedal ucap rek bebela rek toh pati jiwaraga ka Pangeran Gesan Ulun bari negeran manahna sangkan teu dianggo keder manah. Kisayang Hawu estuning leber wawanena henteu gedag bulu salambar sarta nyuhunkeun pidoana. Harita Kisayang Hawu nedapan aksen baris nyieun totonde kumelak hanjuang di alun-alun lamun daun hanjuang alum komo lamun paeh pisan eta jadi totonden yen perang teh kasoran. Lamun hanjuang tetep beleger cangker eta pertanda yen henteu kudu semang manah. Netelakeun yen Kisayang Hawu masih salamet. Sarengsena eta jeung bae opat kapetengan teh kalawan demit arindit rek mapag jurit. Cek caritana geus teu rea tu nyatanya deui ger bae campuh kapetengan anu opat tetela pamuk kabeh-kabeh pada gagah warareduk. Teu aya keris nu mahi, teu aya tumbak nu mengpan, ger ngamuk nguak ngawik lir banteng bayangan bae. Opat kapetengan perangna tuluy namah kepapisah sewang-sewangan pajauh-jauh nuturkeun gerakan musuh henteu bisa silih talingakeun deui. Kadua kalina prajurit Cirebon kalabur ketaburan henteu kuat nadah pangawasa opat kapetengan Kutamaya. 3 poe 3 peuting perang teu aya eureuna. Tina geus ngarasa rengse kinang-ganang sanggeusna weleh teu panggih jeung nu tiluan deui terus bae mula ngadeheus ka Pangeran Gesan Ulun. Nya kinang-ganang pisan nu mimiti iber-iber mawas sangka Kisayang Hawu kasambut di badan jurit ge dah henteu bisa patepung bae teh. Pangeran Gesan Ulun ngaraos sedih pisan manahna serta ngaraos kawajiban pikeun nyingkiran pibalayeun rakyat Kutamaya. Kalawan teu seueur memanahan enggal bae marentahkeun ka rakyat sakumna di Kutamaya supaya gancang-gancang ngarungsi pindah ka hiji tempat luhur anu rada singkur nu saterusna katelahna dayeuh luhur. Ayana di suku Gunung Rengganis lebah kabuyutan ayeuna. Sabot kitu ari Kisayang Hawu mah terus keneh ngobrol prajurit jeung prajurit Cirebon di salah sahiji tempat luhur. Kisayang Hawu ngejanteng gugupai bari hahaok. Dagoan sia Jawa. Hei, cenah lebah dinya katelahna kiwarina lembur dago Jawa. Nurutkeun caritana. Kisayang Hawu terus mulang deui bari hantem ceruk-ceruk anu tiluan weleh teu amprok bae. Barang jual ka Kutamaya ngaraos pohara heraneunana Kutamaya taya cahya pengeusina parongpong kosong runtang ranting butrak batrek. Kisayang Hawu ngahulang bingung pikirna leos bae ka alun-alun milikan hanjuang panayogean tea. Ari Jol masih beleger rei ambek ngagugudag sarta geus teu rea carita deui kinang-ganang terus bae ditelasan. Di harita kedal ucap turun cadu kumawula karatu bongana najan bebela ge teu pisan panarimana sarta henteu dipercaya Kisayang Hawu ngaleos terus nyingkur sanajan teu pati jauh ti dayeuh luhur. Di akhirna nurutkeun sakumaha wasiatna ka incu-incu buyutna dikuburna di kabuyutan tapi henteu disina ngajalopong kawas biasa da sungkan kudu nyang hulu karatu. Nya dikuburna oge disina bari diuk serta papacuan deui lamun rek jarah ka makamna ulah make pakean kajawaan.
ulah make balikan boh totopong atawa samping nu teu nurut kudu daek nyangga wawalesna cenah. Kajadian nusudna Ratu Harisbaya ku Pangeran Girilaya diunjukkeun ka Sang Sinuhun Mataram nu maparin ganjaran teh dibereskeunana eta pasualan nyaeta yen Pangeran Girilaya kudu tumarima bae kana kadar ti Gusti nu kawasa beresan bae sacara papagon Islam. Ka Pangeran gesan ulun oge Sinuhun Mataram teh ngawawadian supaya bisa meresan kalawan repeh rapih beuli tak-tak beuli talakna sarta kudu gancang ti sakumaha mistina ulah lila-lila dina nusud. Gancangna ieu perkara bisa dibereskeun sarta Pangeran gesan ulun masrahkeun daerah Majalengka ayeuna dipake pameuli talak dijadikeun wewengkon Cirebon. Ratu Harisbaya teh dina waktu ka Kutamaya teh keur ngandeg 2 bulan putrana nu ku Pangeran gesan ulun dianggap putra ku anjeun. Jenenganana Raden Surya Diwangsa anu tangtu ngarunjatkeun putra-putru di Sumedang pupusna di Mataram. Ari putra Pangeran gesan ulun cikal mah nyaeta Pangeran Kusumadinata anu tedak tumedak turun-temurun nyebar ka sakuliah Pasundan jadi bupati. Tigereha nu asal ti Sumedang Nyimas Gedeng Waru teh Pangeran gesan ulun teh kagungan putra nu jenengan Pangeran Rangga Gede. Tedak tumedak teh turunanana nya ku anjeuna kota dayeuh luhur di Legaan. Pernahna eta kota teh nyaeta kalerek wetaneun kota Sumedang ayeuna. Da ari kota Sumedang anu ayeuna mah ngagedeanana teh sanggeusna aya jalan daenles teh tangtuna oge. Sumedang ngalalakon dina anggoni ngawula ka Mataram nepi kanya Sumedang pisan benang disebutkeun jadi gubernur di Mataram. Anu ngereh ka para bupati priangan nepi ka tetelehanana oge Sumedang mah jadi bupati wadana jadi kapalana ti bupati-bupati. Nah eta kitu nu disebut ngarang-rangan teh Sumedang ayeuna mah keur Sumedang Midang rek tandang. Jadi wawakil tanah Pasundan dina ngadu kebersihan jeung kota-kota sakuliah Indonesia. Tamat cenah ye pamirsa. Ye aya catetanana nyaeta bahan sajarah tina Pol Salmanak 1821 karangan RAA Maratanagara. Sakitu pamirsa anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.